Dina kahirupan zaman ayeuna teu jiga baheula. Baheula mah mun ulin ka Tegal-Tegal teh sok bari ngangon sasatuan bari hahariringan. Di antarana ngangon domba, munding, embe, jeung sajabana kadang sok ngarit abis itu beuheut. Aya bungahna, aya capena mun urang balik sakola dan didinya urang kadang sok aral ka sakapeung mah. Nya hujan kudu ngarit nya jukutna baseuh. Tapi dibalik eta urang kadang sok bungah euy. Bungahna lamun indung bapa urang atawa nini aki urang ngajual domba, embe atawa munding. Urang sok minta bagean duit atawa dombana. Kadang bungahna kacida mun urang dibere bagean domba, munding jeung embe atawa duit keur meuli pakean nu beuteuh. Jeung sajabana keur kabutuhan urang sapopoe. Kadang mun keur sakola asa panggayana da geus kabeuli saragam jeung sapatu. Jeung deui asa pangaingna da boga duit teh geus beak we duit kadang sok padah moyok da boga duit teh duit sahari teu atuh da mung sakitu barayar nu ngan ti kuring. Hatur nuhun.